Rere. Mohon ke kaluhurnya sakedap. Ieu teh tomatenya anu dipelakan ku si mama teh baruruk geuningan. Tuh teh tomat teh cabe baruruk. Mana, Cing? Alah, Tah, ieu tinggal di komode ieu. Ai teh dicandak da kumaha nya. Neng ari eta teh si Teh Maya teh lain. Ini geulis kinclong deui. Mana, A? Tuh. Oh, muhun kan eta teh Maya anu ditaksir ku A teh ya. Anu orang kota geuningnya. Cik, lamun AA kira-kira bogo ka manehna ditampi moalnya Neng. Ya masuk ngimpi atuh da moal ge daekeun atuh Teh Maya mah. Lain ngimpi ari Neng sok nulus tunjung maneh mah kalancet teh anggur mah mun lanceuk bogo teh doakeun cing ditarima. Lain gitu da Teh Maya mah orang kota beda atuh levelna oge. Heukeuh atuh hilik ah. Wow, orang Ulah sampeurkeun. tong sok ngirakeun ama ah. Awas orang sampeurkeun ah. Reka mana? Bentar. Ada cowok kampungan. Oh iya. Jauh banget deh. Iya. Mantap banget. Assalamualaikum Neng Maya. Pada kemana ini teh? Kelihatannya mau kemana? Ini galak. Bukannya galak kita mah ya akan kita berdua mah gak suka ditanya kayak gitu. Maksudna nu kitu nu kumaha ieu teh? Kepo. Neng, akang teh sabenerna mah geus lila bogokan Neng Maya teh. Ti Neng detik kene nonton Leho. Kan geus bogokan Neng. Allah Teh Maya cie. Bogo siapa kamu? Nggak akan level tuh kamu mah. Punya kaca nggak sih? Kalau punya ngaca, lihat kayak apa. Tah, kadangnya tuh. Punya kaca nggak sih? Kalau punya ngaca, lihat kayak apa. Tah, kadangnya tuh. Nasib kieu geuning jadi jalma goreng mah dihina we jeung putus wae. Tuh kan, ama di mejaan ku Neng teh naon? Ama nuyud sih, ah. Ari geus kumaha atuh da tadina we sugan teh cinta teh. Moal mandang beungeut jeung harta aipek teh geuningan. Waduh. Moal mungkin atuh zaman kiwari mah. Terus Neng heula nya. Nyahok. Di dieu heula we Sok atuh engkean nyusul nya. Nya. Gini si Uwa. Kenal Uwa di dia? Alah, maneh gini euy. Asal muka beneran urang teh aya manehnya. Nah, kenal. Kieu we tarik kolot mah. Bayangkeun ku manehnya 100 awewe ya. Orang kurang lain menerima ieu teh. Meureun can waktu na meureun wa. Urang geus kumaha urang teh jomblo salila-lilana. Atuh urang teh bener. Emang hayang ka saha sih? Apa mah si Maya? Maya Bincering. Eta. Oh, eta mah sudah orang kota, lila di kota eta mah. Udah geus kumaha urang teh boga teh manehna leutik tah teh sakieu. Beger ka ayeuna teh. Coba bayangkeun maneh. Geus atuh di kota mah kudu. Tapi kieu saya boga ide. Rubah heula ieu penampilan wa atuh. Keren. Si orang kota. Keren atuh sakieu mah urang. Ieu mesti gadek ngaran baik ngari. Geus kampung. Teklok. Wah, Kampungan itu, Bang. kieu we wa. Ayeuna saya boga hiji tempat.
bakal jadi madep, bakal ganteng, keren pokoknya mah. Jika ayo bawa orang tadi tuh lah. Ayo, Hayu. Kajeng tong orang. entong lah, ayo lompat. Kamananya si AA? Tos 2 tahun, teu uwi-uwi. Harunya padahal si emas sareng si apa teh neroskeun wae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten A, ngeuleuh saha? A saha? Ieu teh AA, manya teh apal ka AA. A saha? Ajunet, nancep manis sorangan teh apal. Hah? A Junet? Ya aslina, ya Ajunet ieu teh kan jadi keren ayeuna mah. Oh iya teh A Junet. Nah jadi robah kieu. Hadenya. Sing bener itu kumaha caritana? Geus lah neng panjang dicaritakeunana. Ah marek nanya, ari si Maya aya keneh di dieu. Aya itu tempat biasa. Tah ayeuna mah atur kadinya. Rek naon kitu? Arek balas dendam baheula dihina. Ayeuna geus kieu. Sangkan manehna bogo dek A.